Lamun cinta na awewe nu make perasaan nu rugi na awewe, tapi lamun cinta awewe na make logika geus pasti nu rugi na lalakina. Fakta baladage. Ye, loba hal anu ku aing keur diusahakeun, loba kanyeri nu ku aing keur diubaran, loba amarah nu ku aing diredem, bahkan keur sabar diluaskeun, jeung dikuatkeun. Insya Allah aing mah ikhlas bahkan narima kana kaayaan jeung kanyataan. Bener tuh baladageun. Ye, lamun pamajikan teu katempo menarik eta teh lain teu bisa ngarawat diri tapi nyesuaikeun gaji salaki. Lamun hayang katempo pamajikan geulis jeung glowing, usahakeun dompet maneh teu kering. Lamun hayang katempo pamajikan genah dipandang, usahakeun mere rasiko tong kurang. Bener tuh baladageun. Ye, kardun, dek maneh susah, dek maneh senang, dek maneh sangsara, di baturan nepikeun ka eueuh nyawa oge. Tapi soal maneh mencintai orang lain, duit bisa dicari, tapi masalah burung berbagi, teu hayang teuing, baladageun. Tong nanyakeun kunaon urang berubah, da urang mah teu hayang berubah. Ngan kulobana hal bisa membuat urang berubah. Baladageun. Mending keneh ngomong kasar tapi boga hate tetegaan daripada ngomong sopan sumumun kulan tapi kalakuan cigah setan. Baladageun. Aya nu ngomong, cik cenah atuh kali-kali mah nyeun video teh ulah make efek. Ah nya sudi aing mah teu make efek mah. Da aing nyeun video teh hayang katempo geulis. Ameh teu katempo geus kolotna. Bener. Baladageun. Cik atuh ontohan teh ngomongna ulah deket-deket teuing sia mah. Ieu bau surgana kuat ieu mah bau teuing murel teu penting-penting teh mah ulah deket-deket teuing. Ya bang ieu aing beuteung kosong teu kuat sakieu ieu. Lieur sebel aduh lamun ge sia meuni kan bikin bau waduk gitu. Tong sok sundar sindir. Gableg sungut ngomong, aya kawani datang, eueuh kawani aja dong. Baladageun. Misteri anu acan pernah kapecahkeun nepi ka ayeuna tentang nukeran duit. Ye nya dengikeun. Cek, ye. Ade nukeran artos. Eueuh ah. Nya cek urang ge moal dibere, tapi kudu kieu ye carana. Ya, naon? Eser permen. Tok. Iya sabaraha, Cek? Bu. Oh iya acisna. Doangan. Duh, kan cek urang ge misteri yang belum terpecahkan. Nukeran eueuh meuli 1000 mah dibere. Kumaha teh? Bener sarua di dinya aku. Ye, dengekeun besti isukan mah sia teh lamun aya nu ngagibahkeun, aya nu ngahina jeung mitnah, aya hirup teh ulah lempeng-lempeng teh kos jidar. Cokot Asia gas 3 kilo dagorkeun kana huluna Asia ngadaguan karma mah lila. Tuh dulu si itu mah kita ganti lah poe ieu kana vario mah kana motor beat mah ciga nanti ieu nanti ieu aing geus kudu ganti teh lihat si isuk teu penting teu urang teu lagi gunta ganti ieu kana motor mah Makasih ya, kemana Cek? Tanah sabelah mah boga kabogoh ge ieu turunan mobil mobil anyar kunaon kitu ade boga kabogoh kitu ibu mah mending kepo hedah we eta tekeun lagi nyanyi atuh da eta mah ojek online si kacang. Nah, aing ngobrol teh cuma lewat gitu. Kumaha eta salaki geus kapanggih selingkuh kitu. Nya kitu we. Kumaha bisa? Nya kitu we. Minta pisah saha? Euceu lain. Lain. Malahan mah ieu abi masih keneh hayang babarengan keneh. Uyuhan eceu mah. Da
da kumaha atuh. Sanajan beungeut na cigah dulang kejo ge ieu da cumahnya Wah, dia laki kecil mah naon hayang papisah. Ting kumaha atuh ieu. Da salaki abi mah milih nage awewe itu ieu, da awewe itu mah gelis seksi. Kumaha we atuh da sidik Elsi. Kela-kela barudak itu caritaan atau cerita beneran? Cek mah bodoh sama aja kan gelis teh kurang kumaha. Nah abi gelis gitu sih. Gelis komo lamun filteran mah. Suka dukana tukang warung. Boro arah sukana ieu, lolobana duka hayang nyaho. Ieu ieu. Ari meuli ka batur, ari ngayuk ka urang. Ai keur loba duit datang ka supermarket, ai teu boga duit datang ka teu urang. Jeung loba ngabanding-bandingkeun harga. Geseh 500 perak ge aceleng katen batur. Ari milihan loba, ari meuli saeutik. Ibu-ibu ayeuna mah milihan hungkul, ari meuli henteu. Aya ibu-ibu nu pika sabeleuna hayang nyaho. Dina waktu lebaran meuli tara ai teu poe minta THR ka urang. Yang sabar ya tukang warung, salam satu profesi beragam. Kuna, si meuli ka bolak-balik wae tadi. Naon sih itu bolak-balik wae. Boga lalaki ara reumeuh. Saingan bolak-balik si eta. Ai TV kabeuli ari hutang diangkat. Cek. Nah, barang meuli teh mereka diakut ku sorangan. Heueuh nyeta ieu anu ngakutana ngan saurang dagan supir hungkul jadi we ku urang dicokotana. Aduh, beli kulkas oke si eta. Ku aing mah ayeuna hutang lagi tapi tau ya. Aduh, seneng sih kepanasan ya.